Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nabila Ayunda ti kelas 11 IPA 3. Abdi di dieu bade nyaritakeun novel anu judulna Ngawayang Teu Direbaban. Karya Ensa Wiyarna. Novel ieu gaduh 50 genep halaman. Temana misteri, alurna maju jeung mundur, latarna di Lembur Atim di Kalapa 2. Tokohna aya Galih, Yuda, Atim jeung Mang Unab. Sudut pandang anu digunakeun dina novel ieu nyaeta sudut pandang katilu. Novel ieu nyaritakeun kagiatan Yuda jeung Galih di Lembur Atim. Di Lembur Atim masih percaya kana dongeng anu aheng. Galih anu keur nyusun skripsian jeung Yuda anu keur jadi wartawan mingguan. Belasan tahun katukang, Yuda gaduh ua anu matuh di Lembur Atim jadi wartawan, tapi dipecat teu puguh alesanana kunaon. Basa eta teh Yuda diajak lalajo wayang. Tapi anehna teh unggal jalma nu papanggih eueuh nu nanya hiji-hiji acan, harita dalangna Adang Sunarya. Anehna teh wayangna teu aya sora rebabna. Isukna aya berita dalang Adang Sunarya jeung rombongan teh kacilakaan kabeh palastra iwal ti tukang rebabna. Ayeuna Yuda jadi apal kunaon uwana bet dipecat. Nyaeta nyieun berita wayang anu teu aya sora rebabna. Padahal kanyataanana dalang Adang jeung rombonganana teh geus kacilakaan iwal ti tukang rebabna anu salamat. Jadi teu aya sora rebabna. Amanatna dina novel ieu nyaeta urang kedah jujur, ulah ngabohong, jeung ulah nyebarkeun barita anu acan puguh kenyataanana. Mung sakitu anu tiasa dipihatur ku abdi. Hapunten bila aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.